Boy. Dek milu sling. Ayo kang. Iya. Permio saya tuh pejang. Teangan ku sling. Pejang dua kencing selamat. Banglus lampahipun yastra jingannya tanah putra Semar Badranaya milarian dawala anu dina waktos ieu dawala nuju rapsidakap sinepu tunggal mateni babahanan Saturdria Satur araning opat Dria araning angen-angen nyatana menekung dina hanapun tangka kainu gede menta-menta kanu ngagegeh anu aya dina ieu tangkal kai kitu kaayaanana ras ku kasangsaraanana wireh dawala prihatin nganukur sangsara rejeng sangsara dina waktu ayeuna sasat menang beja yen mun seug diparengkeun menang nomor anu jetu yakin dawala bakal menang duit anu gede kitu numutkeun beja teu menang di persaya nuju menekung nyatana ieu dawala dina kana pentang kakai anu gede nyata sumping yastra cinga anu milarian dawala kaya alas pinggan cara ya jigana si monyong tadi dieu urangnya aduh ampun nyaan kapidangdungna euy adi aing tega ku digemrong-rengitna geus 5 poe eueuh nama cilmur ceuceu euy haling dewek rek ngintip. Astagfirullahaladzim, itu si monyong nepi ka melekun gitu. Waduh, itu menyan. Anjir parawantena ieu aduh Gusti. Nah, ari tapana di belah ditu, ai sasajen belah dieu. Aduh, lamun aya ateng di mana saya mah teh jadi leg-leg ge sasajen. Aduh, mauling kabukina kana rujak kalapa teh. Komo kana kalapa kolot mah. Kana kolot kalapa. Aduh, yeuh rujak cau kapas. Aduh, hanya kawe geus rarasyeum ieu. Hasyim geus wae ngapuguh lapar jeung leg-leg we. Ngarahmatkeun ieu ka karesana pun lanceuk nu aya di jono. Nya Bapak Hade yang ngakeun rujak cai kapas. Aduh ampun kalanep. Aduh isi monyong nepi ka kieu sasajen bisa diakeun 100 200 urang hitung rek euy 100 200 terus 4.000 jeung 500 jadi 67 57 tambah 14 400 salawe 40 mun aya kana 70.000 nana heuh padahal lamun dipake modal yeun 70.000 nya euy mimitina mah dagang rokok we leukitikan heulaanan kahayang ceuk ngaing keun hayang nyaho mumpung teu nyahoan si monyong aing nek lalanyepan lalancepan keun bae cusup jelema masuk salah meuni dek rencepan aing leumpang ieu karakai sing ieu regang sing ngaresek aing da kudu make kakawen segala rupa ganya marek waya wong wis anu marek kaya wong wis wanu lagi ada ningalaga doh pacaman ayeuna mah geuningan doh padilektur ngadaman naon
abang purianana aing digongan oge ku gong pencah. Aduh ampun. Aduh ampun. Aduh. Alah, ingat ka dalang Asep Teruna gitu. Oh baheula. Waktu ketinggalan goongna, aya goong pencah kapaknya goong pencah. Heeh. Eta Sorabima pan biasana sok cek tunggung gitu nya. Ieu mah cek dung. Awawawaw. Asep Teruna ingat teh, ingat. Boga dulur teh ampun ayeuna. Nya. Aduh, ampun jeung. Jempe euy ka si bisa kadengan ku si monyong ulah mau ngomong wae ka aing. Oh, cicing. Cicing. Mumpung kaca. Duh, ieu menyan seungit menyan mah euy. Madat juga na. Mumpung khusyuk. Dewek rek api-api jadi eyangnya. Tapi si leing ulah cekcok.